Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Ivan Aldorino. Abdi tina kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Fajri Nugroho, abdi dari kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Iqbal Fauzi, abdi aya di kelas 11 MIPA 5. Pertanyaan kahiji, kumaha caritana wawacan bisa asup ka Tatar Sunda? Ditilik tina sajarahna gelarna wawacan teh sabada sastra Sunda kapangaruhan ku sastra Jawa pangpangna Mataram. Dina abad ke-17 Masehi asupna wawacan ka Tatar Sunda teh babarengan jeung asupna basa Jawa ka wilayah Jawa Barat ku pangaruhna ka kawasan Mataram. Pertanyaan kedua, nyaritakeun ngeunaan naon wae wawacan teh papasingan. Si wawacan rupa-rupa aya nu nyaritakan carita Nabi. Contohnya aya wawacan Nabi Paras, wawacan Miraj Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wawacan Sajarah Ambia, wawacan Layang Syekh, babat. Contohnya ya babat Cirebon, babat Banten, babat Timbang Anten, babat Dogdog. Sina ngeunan tatanan jeung ubar. Pertanyaan katilu. Sebutkeun struktur wawacan saupama dititik tina wanguna. Nitik kana wanguna, wawacan ngabogaan struktur saperti mangala sastra atawa alofon, eusi, jeung bagian panutup atawa kolofon. Pertanyaan kaopat. Sebutkeun contoh rumpaka atawa lirik wawacan mangala sastra jeung kolofon. Contoh mangala sastra. Kasmaan kalamuji ka Gusti Aja Wajalla nu murah ka makhluk kabeh jeung muji utusanana Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta nabi panutup miwah muji sahabatna. Wawacan Rengganis. Contoh kolofon. Tamatna kaula ngarang pukul 7 malam Kemis di tanggal 17na kaleresan bulan April tahun Kangjeng Masehi 1800 jeung 62 marengan hijrahna Nabi 1278. Wawacan Panji Bulung. Abdi bade ngajawab pertanyaan nomor 5. Sebutkeun judul wawacan jeung pangarangna minimal 10 judul. Hiji, wawacan Guru Gantangan oleh Faisal Renaldi. 2. Wawacan Sulajana oleh Febri Jiwandana. 3. Wawacan Nabi Paras oleh Fikri Nurrahman. 4. Wawacan Babat Cirebon oleh Ibnu Siri. 5. Wawacan Angling Sari oleh Iqbal Nupian. 6. Wawacan Ahmad Muhammad oleh Irfan Fadian. 7. Wawacan Ongin Samar Sakti oleh Jawad Mughofar. 8. Wawacan Samaun oleh Jodi Suryana. 9. Wawacan Betkal Jamur oleh Kohur Suljana. 10. Wawacan Budiman oleh Fahmi M. Lutfi.